di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takeran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang panderina keluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pesantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan itrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi urusan setan ge sarua dina bulan Ramadan teh supidatis syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek disuruh ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunah diasakan Masya Allah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik ngana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata ininya ya langsung nyana lempang bener aya kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi bekase ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceuk lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cek lain atuh pan atuh ke kumaha nya lamun teu ganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si aki ke seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan Aisyah itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge eta mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus saleh jasa geus lah mending istirahat bae mah mun ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh Kiai tadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar
lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah teu saya mah boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamala maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heuh nya sakira teh makana lah aing munajat deui ka Allah munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat setan kula ieu boga pertanyaan naon aya warga kula murid kula nazar deuk sedekah ka setan nah ieu ka saha ieu setan cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba teman nu kitu di ditu di Lampung di dieu mah eueuh di dieu ngaraji kabeh mantep campur main gaples etik badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula teh eta bae geus baekeun ka dinya geus tep ngaleungit setan teh jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang pandeurina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan besi bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae atuh bapak geus setan burung ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri ajeuna mah dirangkul urang pas setan-setan bae yuk cek Masya Allah ngaku jaga setan teh ngaku ka anak-anakna etan tadi ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh
lantaran geus diatur ku nyana, geus diulik, geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna, geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan. Caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya tah anu nanya, Kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha? Nyawa tepat jawabna, sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun gantu. Cenah aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu teu jauh aing ka pamajikanana mah. Ngan aing ka anak namanya ho. Aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun. Tapi aing ka anak namanya ho. Emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawingun. Teu penting Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae, geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae, datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge, sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim. Jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot, ngomong kanu kolot, ngomong kanu ngora, ngomong kanu kolot, bacakan dasimun, sibreukeun kanu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Tah, geus bari mah lamun anu kolot dasim sia. Kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak. Nomor kadua teu niat ti pentingna beurangna wajib imsak tur wajib qada. Nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting keneh padahal geus beurang wajib qada wajib imsak. Nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak. Nomor kalima alaman banalau ya masalasi syabanahu min Ramadan, jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh. Nah eta teh wajib qada wajib imsak. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadah wasinsak, jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teuing klak ka jero. Nah atau ka irung sudah kemudian ka jero, na eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtul shaum biridatin, batal puasa ijikum murtad Zaid keur puasa murtad batal puasa. Na'udzubillah min zalik. Wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbae haid batal puasa. Aya mane perintah puasa aya jol mane yatama'al muqtadi wal mane kutimal mane. Wa nipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa. Awiladatin manak batal puasana. Au jununin edan batal puasana. Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa. Wa bi igmain jeung ayan batal puasa. Sakarin tadabihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar
batal puasana. Sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih lah. Selanjutnya aliftar fi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu head sakumaha tadi nu pas teu menang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beuki jasa puasa lamun datang head datang nipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka musafir jeung marid jelema nu ngalancong dekat Singapura ngalancong dekat Tasik ngalancong dekat Bandung ieu mandat buka bae mangga ada puasa bae mangga kitu kabeh nu gering cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ieu puasa mangga kembali ka dirina bae tah mah cek dirina kuat ieu puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar meunang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh wajib bukan teu meunang bukan teu sebab teu kataklif mangga bangga bae kumaha nyana bae. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan bari manehanana imkan dadadina ai prakrupak waktu eueuh di waktu haram bukana. Zaid tahun kamari teh boga kodoanin 5 poe eta wajib dikodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar mulut silih mulut Jumadil Rajab datang karwacan di kodoan aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus heureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh de poe pas-pasan ta eta wajib nyana ngalaksanakeun qada di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jang ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana. Tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu wenang buka anu teu wajib teu wenang aya nu haram buka. Wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya 4 hiji mayazamu fil qada wal fidyah. Nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak si sarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaah-nyaah anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur ja nyebrang itu teu kuat karena paruh asana morosot ya gula mah tulungan nah
ieu urang dek nulungannya ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter. Wara ieu tangkal kalapa, jadi nyana di 20 meter. Urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae. Nah, ieu urang buka puasa nulungannya na. Buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang. Bari puasa teu kuat aing ka luhur. Ngan lamun diantepkeun nyana ragag, urang tulungan ka luhur. Urang dipapag urangna buka heula. Bukana urang nulungan batur, wajib qada, wajib fidyah. Oh. Nomor kahiji. Nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkaniyat ayati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ke tahun ieu can kapuasaan datang ke Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah. Qadona mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe pidiahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter. Datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae. Encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan pidiahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 22. Ieu mah kasimpulanana pan baheula ieu mah urut keur ngora di Jakarta teu puasa. Jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun. Geus 15 tahun urut gabajidor di Jakarta. Kuari sadar geus kolot. Jadi baheula boga qadaaneun 2 poe, lain 2 poe. Sabulan teu puasa. Sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun. Berarti sabulan teh 30 poe. Sapoe na saleter. Kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos ditung hutang bae angel. Jadi berarti 450 kali 15 berapa 45 bener ente sih yang hitung eta. Nah, ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyahna. Kemudian gitu nomor kedua maya zamu fil qada dunal fidyah. Eta masalah eta tadi ta loba datang ka kula simba. Anu nyana nyusuan karena anak. Jadi saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah. Berapa hari? Sebulan. Jadi berapa liter? 30. Kodonya udah. Emang wajib kodo Pak Kiai? Wah iya udah. Iya. Katanya fidyah doang. Tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering itu masih mbak-mbak sering. Jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji. Orang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu. Leuwih parah tuh. Jadi nya wajib fidyah, nya wajib qada, nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah wajib qada teu kudu fidyah. Ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu fid. Iya wa tsalitsu mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada. Saha ieu syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha ku anakna
iya aki-aki kos kieu. Aduh, kayak ngobrol deui, urang geus ngobrol tadi teh, urang keluar. Aya baru 10 menit kadinya deui sasalaman deui jeung nyana ngobrol deui sia saha cek yana teh. Wah, ya aki-aki brengsek ge kos kieu. Tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada. Geus harapan di mana kos kieu, Mas? Geus harapan ya mah. Ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana. Tunang karak biasa pamajikanna ge. Menang 10 menit Noel deui. Cek pamajikan, "Heuy, kakara ge cikeneh." Ilah. Kamari tamah. Jadi lo pohon jasa, Masya Allah. Nah, iya wajib fidyah, wajib qada. Fidyah lagi poe eta bae, asal maghrib bikeun, poe isuk bawa waka. Ke isuk maghrib bikeun, terus bae ngal poe, sapoe saleter. Kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah. Lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi. Maksudna besi rugi kumaha? Besi nyana menang 10 poe paeh. Kan rugi 20 liter teh ka ditu. Ayo besi carita ieu mah cari sodakokeun we sekaligus atuh masalah. Nya jadi urang mah teh emang barahan ieu. Sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese nyaritakeun bangsa Indonesia mah. Artina bener-bener tawadu, bener-bener itu laleuleus hate. Di urang mah lain lalagaan, urang lamun dulu di Timur Tengah, deredegna jeung segala rupan. Di urang mah salah dihampura bae, pejabat salah dihampura bae, dulur salah dihampura bae, gede hampura. Mantak pohara urang luar negeri, urang Timur Tengah, urang Amerika, Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia mah. Masya Allah laleuleus nararmah di Mekah paling diakui, di Mekah paling diakui ke orang Arab, paling sopan orang Indonesia, elehan orang Indonesia. Geus pokona moal aya bae, moal aya di dunia kos orang Indonesia. Beneran ini lain lalagaan. Orang luar negeri mah tuh menang salah seeutik, sukat sikut bae. Di urang aya hiji dua, mesti dianggap lah nu gitu ya. Nah, istimewa mantap. Orang lamun nyaritakeun sejarah ilmu tetap Timur Tengah, tetap Mekah. Ilmu mah ti ditu awalna, tapi pemakaian ka dieuna lobaan orang Indonesia. Geus tertulis di sejarah lain lalagaan. Anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia. Datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh, kembangkeun di urang kuari teh loba jasa nu bertorikoh teh di Indonesia, dunianya nu panglobana di Indonesia bertorikoh. Bari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua torikoh sadunia. Keur ieu mah nya ketua torikoh sa-Indonesia ku di sadunia. Lain lalagaan mereka, Masya Allah, kering diangkat torikoh sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden, ketua torikoh se-Indonesia. Ketua torikoh teh pan lain lalagaan, kudunya sejarah, kudunya berbagai torikoh nu aya di dunia. Mantap urang mau nyaritakeun Gus Dur, urang Gus Dur yeuh mun nyana carita tentang torikoh, carita tentang silsilah nyahoan jasa. Wali Habib Lutfi nyaritakeun torikoh naon bae nyaho, naon bae silsilah nyaho bae. Masya Allah, taetak hese jasa orang naon gitu manggihan jelema kos gitu. Lamun nyaritakeun ulan bin anu nyahoan nya. Urang mah ka diri urang teh nyaho bin. Urang mah diri urang ge si anak saha? Anak Abah. Abah sia sangaranna. Sanya. Tak Abah bae geus nyaho ngaran ka Abah. Lah gua lajana keur ditinggalkeun keur leutik keneh sakiana teh. Itu nyaho ka Abah. Bapak kolot tuh kumaha bapak kolot. Teu nyaho ka Abah sorangan teu nyaho, ka bapak kolot teu nyaho. Nah ieu di urang, tapi eta teh ahli thariqah mah tok nyaho. Kitu keneh thariqah. Di dunia teh mantap urang lamun nyaritakeun tentang fikih pasini terus bae di mana bae bakal pasini.
Fikih mah terus bae pasti ini ketika orang asup ka thariqah kemudian ma'rifat mulai nu pasti ini. Asal geus menemukan usul ilallah ma'rifatullah wa rasul mulai nu pasti ini sebab eta kene jalan-jalanan nu berbeda Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, kemudian berbagai-bagai gitu thariqah. Pokona mah buah asal geus usul eta kene hanya beda jalan doang. Ai pikir mah terus bae cak ieu kieu dalil laki deui moal repeh-repehna terus bae datang ka kiamat pikir mah ka pertentangan bae jeung pagede-gede hulu bae terus bae atuh sup bae urang ka jero tenang geus moal memperdulikeun kos kitu lantaran geus manggihan kanikmatan jeung kaindahan hanya nyana anu dibere ku Allah nu ngarasakeun kok nu mantak zahir nangkena sabodo geus loba sabodo ka ditu sebab batinna geus dibere ku Gusti Allah kaindahan jeung kangeunahan masyaallah kumaha eta bisa nyana kos kitu kumaha cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam jadi diinstruksikan puasa tahun kedua sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun kuluhan nawakis kabeh 29 hanya 1 nu 30 poe Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe pikih ceritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun geus lamun nyaho berarti kan berbicara hikmah lamun tadi berbicara hukum kaparduanana lamun carita kaparduan berarti hukum tidinya aya syarat jeung aya rukunna nah diijmakeunlah ku ulama ditinjau tina ayat kemudian ucapan Kangjeng Nabi jadilah sebuah ketentuan hukum ialah fikih wajiblah puasa syarat sekian rukunna sekian pembatalanana sekian ialah hukum tina hiji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna asbab wurudna teu nyaho asbab nuzulna teu nyaho kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan kudu dibongkar melalui usul fikih nah tarima asak bae geus urang mah ijma ulama mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama boloon bohong deui nya dek dang tibana atuh jama maca Quran ge hese maca hadis ge atuh hese nyana ge sebenarnya mah hate leutik mah percaya ieu nggak embung ngomongkeun gengsi ka NU sakitu doang gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah urang-urangan urang manggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun imam kitu Syafi'i mu make Syafi'i lah hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah enggak itu mah pokona mah mazhab anu opat mah mudawan silakeun tamang geus baik dek make nu mana-mana ge acenah urang mah dek pindah-pindah bae kumaha pindah-pindah teh poe ieu puasa teh dek make Syafi'i isuk make Hambali engke poe ka opat make Maliki poe ka 5 mah poe ka katilu make Maliki ka opat make Hanafi balik deui ka Syafi'i atuh mangga bae becus mah
Aduh apa eta Said Maliki Mekah nu mantap disebut Said Maliki eta teh nyana teh madzhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i kadang-kadang sataun make Hambali kadang-kadang make kitu Hanafi kadang make karak Maliki eta teh kumaherna dina madzhab maher dina madzhab urang hebat urang mah teguh dina Syafi'i bae wajan kuku mah Syafi'i bae urang geus kapepet-pepet ka karak urang neangan hebat sebenarnya ieu nu paling hebat bah nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge urang Mesir anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah tak angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i pajar pinter horeng nyahonangan eta tanah nyahonangan ya Allah ya Rabbi urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung lantaran naon ieu kumaha toapna lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh lantaran toap kemudian batal lah teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae masa kitu sih sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu ieu geus teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge gampang kos kitu mah urang taklid ka madzhab Maliki taklidna tira sapaket taklidna teh kuduna wudu jeung toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap kos kitu mah hese cenah sia mah dibere babari ge hese kana bae yo geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah engke toapna toap Maliki jang nu bodoh masalah jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae aing ngacenah kumaha aing galot kumaha siapa ya tuh geus siapa itu bodoh bagus lah cenah pangeran batu geus ngahampura bae ka aing mana cenah aing ku daek nage ka Megah geus pohara sakeuna geus wah moal ngadengkeun kiai ngeribet sakeuna teh terus masalah teu mau kos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ibah heula mah carita akhirnya iya masjid kan leuketah atuh kan dirinya make promosi woi dulur mendingan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipake nage al jadid ladid walau kal hamid pan gitu amat tah ieu ngeunah ieu geus sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka dieu cak ieu ka dieu terus bae goblok woi mendingan kanu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun cenah tolol teh jelema ya pokona salat kanu itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae cenah teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun pada tah hese tah kos kitu tah nisbat di nu bodoh mah ye ge kitu toap padahal mah gampang kurang wudu ku ari taklid ka madzhab Maliki urang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah bedana nya mah ieuna doang urang mah ngusap sirah aingnya nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah lagi gitu dan zet tak ada kana sirahna beres jadi geus kadituna toap amprok antal jeung awewe teu batal madzhab Maliki madzhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pen di masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu batal ke ulah dikitu-kitu itu bareres anak buatnya itu bareres kabeh Masya Allah nah urang lamun bisa mah geus bingung nah ulah ge talpek teh kumaha nah pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi bari kabeh batal ngising batal
ulah kieu geus aing mah pas hitut aja sia batal henteu cak sante cak Hanafi hitut batal cak sia sia mah Hanafi urang lembur sia meureun itu batal kabeh lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atau mimisan atau titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernah nyana tetep sia batal tak keluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh nikira batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang keluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kurang balik deui ka Syafi'i ya kudu kumaha nih malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang mah kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita masalah pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya kepiraon-piraunan pan urang mah mana kepiraonan kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna ge urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah geus sakitu ketika terturut ke orang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid besi naon besi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere panblon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leleskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab tina ngalaparkeun beuteung ngaleleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqu menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu
akur wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh betengna kurang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngelempre bae sia geus tutup boga duit bae atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang bae. Lapar. Emang kunaon puasa. Atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam kurang dideleukeun we deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh setengah jam di gelas geus dikirkeun we gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugih nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa anta sumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nu sugih nu susah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentak didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa, mata teu milu puasa, ceuli teu milu puasa, malah mah makin bulan puasa makin dicocokkan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh ban sia mah nyaho je boga pan jeung osok mata dideleukeun bae ka televisi ceuli di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah disangsikeun asup ka surgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh imah Allah, batin urang kapanggih jeung Allah.
maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng juga orang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika orang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah aing nu sangat deukeun. Urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di harapan ku Allah. Lain zahir batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Hawa piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Kitu keneh salat, salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih keneh ngagulingkeun, ngagunakeun duit bank, encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunaana kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeuh iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyaging cuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun geus komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tun teh urang mun dibere daek teh hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbureun teh ka bangke. Urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teh dikitu-kitu moal jadi norikoh. Urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia. Kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayeuna sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yen tarekat teh parugu kuari mah. Tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngayalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh endek nempokeun batin urang ka Gusti Allah.
nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain plak aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa buka teh ngan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae bingung cek Syekh Junaid teh berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama maka karak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu aya ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus guru di nu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kub kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ge orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah ayo guru di dia teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek di hadapan kiamat cek kira teu jadilah geus dina hate teh encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mama moal maksakeun balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui cek guru nu sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab siapa usulna bakal di ditu lain di dia ulah di dia siapa ngan nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan je aing ka ditu dicarakan ka dicarakan wah jakena ieu teh beres ya kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dia siapa ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah siapa nurutan teh ka makhluk teh jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus ternyang-nyang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh teu beres sih urusan dieu langsung ada sujud da hampura bawa neuk dihideung neuk dibeureum ku mama bae pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajen lah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah deuk kumaha pokona meunang dahar teh deuk nginum bae ayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bedakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu
geus mama bae cek anak ulama dar dahar ngana musdahar nama aduh mama deui nama mah jarak wali we seueuh kene nusuh ya udah geus dahar ke pondok sore-sore dari dah jangan dahar wae aing irah dididikna cek deui dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bangda kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar perem eleh careuh ayanya nama lamun seubeuh perem bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya nu 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeuting sakali doang daharna potongan maneh mah Juned segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae beuh cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junen ambo ya aya se jasa ibu ka guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu wusul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin wusul ilallah mah carang dahar dongeng na du dahar bae wusul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya aing si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyidna maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia geus puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia kenaon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia kenaon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junen Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi nek teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah hiji saja nama Kangjeng Nabi mataksian deuk puasa ka Allah deuk teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah dahar nah ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajian hukum Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajian guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge hayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf
dinyatakan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab dirinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahalul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel golbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun lit taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersiap toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah kira-kira teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambeuna ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini lamun urang lembur mah nyai kade nyai diuk di naon aki nyai jeung aki ieu deuk bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh ka kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah ke gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habek tah eta kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu
lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun teu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema mah teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak di rumah kos gitu ya tawa lain udah gajaran kos gitu ikir carita kajero iya mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mandak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asadakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sum'ah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tujal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtung nama atuh beuteung jebag usul mah henteu nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi
asal jam 5 bae iyalah neangan burit caknya nama burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah yang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi ayat kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa ndeuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri ramadan sana 1436 hijriah hasilna luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan di kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik masyaallah mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bage teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik jadi luhur bulan jeung gede insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas itu papih kitu keneh kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa lamun teu aya macam-macam lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang abah di dieu lamun urang nakwim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur bae
Ramadan teh sawalna naon kan 1 Ramadan jeung lebaranna bakal aku lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah ka dituna bisa jadi dukun. Ieu palak geus kitu tah. Geus urang geus ka dituna leuwih jauh lama ge geus teu dicaritakeun nama lantaran gede jasa ieu mah bulan. Lamun aya anu lembu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumahanya nama ya geus. Nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge sebab naon sebab ru'yat hese hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab ialah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh dideuleu tetep kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumul ru'yati wa tilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah ulah aya bayaran geus urang kuari manggeus husnuzon mana bae geus silahkeun nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba di Jawa Timur ngirimkeun di Jawa Tengah ngirimkeun di Banten ge aya ngirim di daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun aing mah neuk poe Kemis pas gitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge di aku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilan anak, insyaallah kula ge boga ngan moal
besi pajar ego tukilan Habib Usman ti Abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti Abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat geus ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis kula dek puasa poe Kemis lebaran poe Jumat sakitu bae temen geus tuh loba jasa tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kulama sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge hiji 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal wagang ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang Haji bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok adu mantep jae sok adu yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah eueuh nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila sataun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampuran kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan deh. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu tah orang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 orang hawal abah
lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir, anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa.